Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Kangge kelas 8 aya hiji materi deui anu kedah ku ibu didugikeun ka hideup nyaeta ngeunaan drama. Tah hideup tangtos seringnya nonton film, resepnya nonton film. Kumargi seueur pisan mangpaatna. Salian tipikeun hiburan, oge dina film aya ajen-inajen anu tiasa ku urang kengingkeun. Atanapi urang kenging pengalaman gitu ya, pengalaman batur. Jadi urang kieu geuning pengalaman kitu teh misalnya dina film. Nah, dina Hasanah Sastra jeung Budaya aya pintonan anu teu jauh benten sareng film nyaeta drama. Munasabah upama disebutkeun yen drama teh jadi dasar tina pintonan film. Nah, minggu kamari hideup baris kenging materi ngeunaan hakikat drama, unsurna jeung rupaning wangun drama. Utamana drama dina Hasanah Basa jeung Sastra Sunda. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. Maksad nama pikeun dipintonkeun. Anu kaasup garapan dina sastra mah nyaeta naskahna. Karangan drama teh miboga rupa-rupa ciri. Upama ditilik tina pagunemanana biasana ngagunakeun kalimah langsung. Nyaeta kalimah nu langsung dikedalkeun ku palakuna. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang tangtos aya paguneman anu hartosna dina gelar nama omongan anu silih tempas. Nah, unsur-unsur anu ngawengku dina hiji drama nyaeta aya tema, aya palaku atawa tokoh, latarna, aya amanatna, aya dialog, prolog, monolog, epilog, adegan, sareng babak. Mun seueur pisan nya unsur-unsurna geuning hampir sami sareng unsur-unsur intrinsik dina novel, dina dongeng. Mohon nya leres mung aya tambihanana dina drama mah. Ayeuna urang pedar nya unsur-unsur anu aya dina drama. Unsur-unsur intrinsik sapertos anu 5 sapertos tema, palaku, galur, latar, sareng amanat eta mah pun teu kedah dibahasnya datos ngatos. Ayeuna bahas anu unsur intrinsik anu sanesna anu aya dina drama. Kahiji nyaeta aya dialog, nyaeta paguneman antar palaku. Kaduana aya prolog, nyaeta omongan bubuka nu mangrupa pangjajab kana carita. Salajengna aya oge nu disebat epilog, nyaeta omongan pamungkas anu eusina teh mangrupa kacindekan atanapi komentar ngeunaan carita anu dipidangkeun. Salajengna aya nu disebat monolog. Nu disebat monolog nyaeta guneman saurang palaku anu nyarita ka dirina sorangan atanapi nyarita sorangan nya dina drama. Terus salajengna aya adegan, nyaeta guneman palaku anu museur kana hiji perkara. Sareng anu terakhir nyaeta aya babak. Nu disebat babak nyaeta adegan atawa kumpulan adegan anu ditandaan ku robahna suasana jeung jejer guneman. Nah, aya sababaraha hal anu kedah ku urang diparatoskeun nalika urang mintonkeun drama. Anu kahiji nyaeta vokal urang. Tangtos vokal urang teh kedah bedas, kedah bentes artikulasina. Supados ka kupingnya nu disebat drama teh kan biasana langsung gitu nontonna, aya audiens, aya langsung drama benten sareng film. Upami film mah kan secara tidak langsung gitu nya. Nah, anu kahiji tadi vokal kedah bedas, anu kadua nyaeta artikulasi. Tadinya kantos disambit sakedik artikulasi teh nyaeta bentes atawa henteuna gitu nya supados henteu nggugur nyeman atapi teu cowong teuing gitu. Terus salajengna aya intonasi. Nah, kedah merhatoskeun intonasi. Nah, intonasi ieu disaluyukeun sareng karakter hideup. Misalnya hideup bade merankeun tokoh orang Madura, nya tangtos lontong lagi hideup kedah lentong orang Madura sapertos kitu. Upami hideup merankeun tokoh orang Sunda, lentong lagi kedah lentong orang Sunda sapertos kitu. Opat nyaeta ekspresi atanapi kedaling rasa. Tah ieu nya anu paling biasana hese gitu dina drama teh gitu. Kumargi urang kudu bisa nepikeun anu karakter urang dina ekspresi urang. Jadi ekspresi urang teh kudu nepi
karena audiensna janten si audiensna ngartos oh ieu mah si manehnana keur ngambek, oh si ieu mah ningali dina ekspresi nage sigana keur bungah. Tah si audiens teh kedah tiasa maca ekspresi urang janten ekspresi urang tong lepat. Terus salajengna nyaeta karakter, tangtos urang kedah neuleuman karakter urang jadi saha, terus kumaha sih karakter kitu teh ku urang kedah diteleuman deui. Tah lengkah-lengkah dina neuleuman karakter dina drama nyaeta mikawana karakter tokohna misal ngalewatan bacaan-bacaan urang maca-maca tokoh nu kitu kumaha, teras atau ngaregepkeun sutradara pas ngabedah naskah, teras atanapi wawancara langsung ka jalmi anu sapertos kitu, misalnya hidup janten pelukis, tah hidup wawancara sareng pelukis gitu, kumaha sih kehidupan si pelukis teh, kumaha sih karakterna si pelukis, contoh misalnya sapertos kitu. Nah salajengna mah latih konsentrasi urang jeung penghayatan gitunya pami dina bahasa Indonesia mah sangkan bisa merankeun karakter eta leres-leres. Salajengna oge aya salajengna nyaeta nyiptakeun pintonan anu matak resep nu nontonna gitunya janten pilarian naskah-naskah anu matak batur teh wah urang kedah nonton ieu gitu, wah urang kedah nonton drama ieu jadi nu matak ngirut. Biasana kumaha carana nyaeta milarian tema-tema anu nuju hits gitu ya, anu nuju viral. Biasana audiens teh resep kanu hal-hal anu masih kene haneut-haneut. Tah kumaha eta ngeunaan sakedik urang ngabahas materi ngeunaan drama. Minggu payun urang masih kene ngeunaan dramanya ku ibu dibahas ngeunaan komponen-komponen anu ngarojong dina hiji pintonan drama nya eta mah kangge minggu payun. Anu minggu ayeuna sumangga ku hideuk tiasa dicatet dina buku catatan, tulis anu penting-pentingna. Teras tong hilap hideuk tulis absenan dina kolom komentarnya sebatkeun jenengan hidup kelas sareng sakola hidup di mana. Upamana hidup teu ngartos kana kekecapan nu ku ibu disebatkeun tadi, sumangga ku hidup tiasa ditulis oge dina kolom komentar insyaallah ku ibu di waler. Tepang deui minggu payun, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.